Dadinten teu oge boga etika wiwaha sakolana oge luhur. Setiap sakolana luhur tangtu berilmu tur tak beradab. Manya we ayi keur tibra-tibrana didudut bulu bitis gara sok. Mangkaning keur dina impian teh keur bobogohan jeung si Anin. Nepi ka bedona kawin jeung si Anin dina impian. Keun atuh impian impian mah kemang sare. Wayana hampuraeun sin rajin. Pingkeun tong kitu atawa meureun boa-boa dititah ku akang. Henteu akang mah nita soteh panggeuingkeun paman anjeun. Henteu teu nita nyebut bulu bitis. Hah? Kadang-kadang mun heueuh mah hudang langsung makarna buru-buru sungkem. Bujeng-bujeng ke sungkem nu aya mah kakang ngejat. Ya, sieun ku polotot rai. Hah? Moal sekali-kali deui nepi ka kitu kalakuan si rajin. Hah? Diwarah wae. Warah tuman lah. Heeh. Iya, teu naon itu. Naon pangna akang make jeung ngageuingkeun kaula. Iya naon? Sono akang teh rai hayang ngobrol cara kieu duaan teh arang langkat da hidup teh geuning kalaka sare jeung sare wae. Cunuk waktu ninggang mangsa rai geus udang. Akang teh bisa ningapameun teu anu sakitu kasepna rai teh geuning tambah kasep aya geus gugah kieu mah rai. Di mamana oge hudang maca wig-wig oge. Panon beureum jeung cileu, tapi aya mah aya nyari. Aya nyari. Hah? Aya manis-manis. Jeung katinggalna cahayaan ieu aya teh aslina Kang mah wantun sumpah. Ngolo. Biasana lamun si Sarkang nyebut kitu bari jeung ngolo landa lende mun ceuk awewe pasti akang teh aya kahaya. Tegini kapangi aya udang. Ya, memang aya kahayang. Naon aya kahayang naon akang? Cok. Lamun teh bisa dicumponan ku akang nuhun lamun teu hampura da kawates manusia. Bener rai. Memang kawates kapampuan manusia mah tapi akang mah yakin rai mah mampu. Ngeunaan negara jeung bangsa dina waktu ayeuna rai. Negara jeung bangsa. Iya. Nah aya teh katingali ieu karaton rada dengdek. Eueuh. Memang kasakaleretan mah karaton belah wetan teh nepi ka beulem jiga urut ka beulem. Kunaon aya gas meledung. Lain sugan aya PMK, memang aya PMK mati baheula. Hah? Ngan lain eta maksud akang teh nujuanna anjeun ngahudakeun anjeun ka dieu. Tapi sangkut paut ka negara jeung ka bangsa. Tingali ieu negara aut-autan. Akang sasatrena waktu ayeuna keur perang jeung urang Gunung Suela. Keur perang jeung maksudna jeung gunung tempat perangna nyata akang perang jeung urang Gua Kiskena ieu. Heuh. Di Iraha aya 2 bulanna perang teh. Alah. Hakim parantos mutuskeun naon rupaha kajadian moal jadi tanpa sabab. Bener. Naon kasang tukangna ieu perang teh?
dina mangsa ai kelugai kene waktu akang keur gempungan jeung si paman Prahasta jeung adi urang si Sarpakinaka jeung si Gunawan Wibiksana dina mangsa harita tea geuning si Marica juru talungtik nagara dina mangsa harita menang laporan yang aya hiji awewe gelis kawanti-wanti endah kabina-bina anu keur aya dina alas dandaka anu ngaran Dewi Sinta harita teh nepi ka akang niat maok Dewi Sinta ku ayi dicarek mangsa harita rayi jadi maksudna teh kumaha mangsa harita akang kekeh peteukuh tina pamadegan akang hayang ka Dewi Sinta ku ayi dicarek ayi nepi ka kekeh akang kekeh ayi nepi ka kekeh nyarek akang nepi ka ayi punung balik ka imah ka panglebur gangsa nepi ka sare si Gunawan harita ku akang diusir diusir teh subrang ajar sukuna ditinggal ku Bokor nepi ka ingkut-ingkudan ini ku akang dipecat tina warga kenegaraan jeung dipecat tina ku kulawargaan putan teh kitu bener jadi maok Dewi Sinta teh jadi rayi Gusti Nu Agung ngan anu temana ayeuna teh akang keur kingkin galih sungkan mana akang keur bingung nu teu manghitung susah mana nu taya sudana jalaran ku ieu kajadian jahat temen Batara Rama pila kadar dipenta pamajikan hiji nepi ka teu mere kalakah mamawa ka negara jeung ka bangsa pangwangunan keur mah can anggeus katambah diduru ku monyet bodas anu ngaran Anoman perbangsana Suta jeung walad-walad tamtamak di negara Kiskenda prajurit loba nu mati ulu tamtama loba nu perlaya Gusti Nu Agung katuruk katutu akang teh kaprihatinan ku adi urang si Sarpakinaka kunaon maot si Nyai maot bener Gusti Nu Agung Paman Pati Prahasta kantuna mina dulu itu Iwati raya nu bakal bisa diandalkeun ku akang tulungan rayi tulungan da geus ngotret dina hate nulis dina hati sanubari akang teh muarek mundur ku sasiku moal ngajak ku satunyang beas lamun can laksana nyaeta ngarimbit ka Dewi Sinta eueuh deui andalkeun lintang di rayi sasatna hiji satria pahlawan kusuma bangsa anu yakin basa bisa diandalkeun ku akang rayi tulungan yi meni asa ting saropot ngadenge anu jadi adi maut si Paman Pati Prahasta sampun masing pati tumakaning perlaya bener rayi memang jahatna luar biasa si Batara Rama
biadabna kacida nepika mamaan kalau temais temelem rahayat jadi korban dulur nepika urang teh hancur peditna kabina-bina Rai si Batara Rama Rai cik tulungan akan pangmelaan ke kita jis dulur hiji deui lintang ti Rai maka bisa diandalkeun ku akang cik ngomongi bisa diandalkan wejar meneng Gusti peteng yatin nira peteng yatin nira Solendra salin pawarasa salin pawarasa lir kalimpudan mega putih Aryaku makarna sakedapan boten ngawangsul marga pening peteng penggalih margi jauh tina dugaan anggang tina sawangan tenyana bakal kieu jadi meremuk temang kadu olohok bingung temang tungtung susah mana nu taya sudana itu numutkeun dina emotanana nanging sakedapan boten sulnya tanangan di kakawadaling lisan Gusti nu agung kejadian ka kieu-kieuna nepi ka kieu-kieu na ieu kajadian teu sangka tadinyana bakal kieu brekna ubah bener Rai alatan awewe nepi ka mamaan ka nagara jeung ka bangsa Rai alasan sewe tapi nu numur beung alat muga Gusti bisa malikeun deui emutanana pun lanceuk muga Gusti anu kawasa kana kodo ingkodarna kaula pasrah sumerah kanu kawasa sanajan takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa tumiba papasen anu karandapan teh muga sing jadi husnul khotimah ka hareup nah Rai bet ngomong kitu punten Kang punten sanes bade mapatahan noka hayam nitah ngojay kameri nereka kamonyet punten margi tangtosna akang anu sakitu legok tapak genteng kadekna salira salaku lanceuk panggedeng atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena wajar di aku bapa seolah-olah gagantina bapa anu hakna nyontoan ka adik-adikna di mana aya kasalahan tapi punten sakali deui upami mudag kana riwayat nilik kana panca kaki mapai kana riwayat anu tangtu lain masalahna ieu lain Batara Rama nu jahat lain urang-urang ku hakis kena rek mamaan ka nagara jeung ka bangsa alengka duirja tapi ieu teh yakin melas kasalahan teh aya di akang punten Kang punten tapi kasalahan kumaha akang ieu hukum nu mana pasal nu mana ayat sabaraha
hiji jelema aya kakawasaan pikeun maok pamajikan batur punten ieu rek di negara mana-mana wae rek di mana ti mendi sasatna anu satiap maok pamajikan batur nganu harti jelema dosa ku agama diharamkeun ku nagara pon kitu deui dilarang sok komo akang teh hiji figur hiji pamimpin anu sifatna pamimpin teh picontoeun masyarakatna salaku figur setiap figur teh panginten kedah nyontoan anu sae ka masyarakatna emut kang setiap di luhur langit masih keneh aya langit akang percaya kula akang sakti mandraguna punjul hingga papak kesaktianana mepakan dewa pilih tanding sudah lawan tapi sing inget jelema mah radu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah anu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng punten pisan akang bela maksudna akang bela nempo hiji istri nepi ka dicangcang paribasana dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban ku hiji rang laki anu ngaran Batra Rama leuleungan dina mangsa peuting katiisan dina mangsa beurang kahujanan ayeuna ku akang disalametkeun hakna salaku awewe nah dosa eta dosa angeun dosana setiap awewe sanajan bari jeung ti beunghar setiap awewe sanajan kolotna beunghar lubak libu harta banda tapi lamun eta awewe geus ridho tur doa dikawin ku laki bari jeung balangsak malah eta kabalangsakan teh dipake ibadah kalaka beuki taat kanu jadi salaki eta teh sarua jeung istri anu solehah karunya ai masalah karunya mah ditingali tina hiji panon yakin karunya tapi lamun mungguh pangeran di mana hiji istri geus mangeran ka hiji lalaki loyo kana katerangan ari jalu qawamuna ala nisa'i lalaki teh pamimpin manehna di dunia tunuk talukna kanu jadi salaki malah mandar eta bakal boga ganjaran sawarga Firdaus bakal patuh ai masalah geus dicangcang mah kudu jadi salaki indung bapa oge geus eueuh hakna pikeun nyokot tina leungeun salaki malahan mah indung bapana bakal jadi dosa lamun nyokot anakna di salakina lamun eta salakina nyipayahan lahir batina da ukuran masalah harta mah relatif beunghar henteu kadang-kadang sangsara mungguh tina pandangan urang da pangeran mah merek ka jelema teh lain anu dipika hayangna tapi pangeran mah merek teh anu dipika butuhna mana kitu oge ridho ayeuna ngudak kana kapale salira nyuhunkeun bolongan ti akaula ayeuna mah kieu ya nasi sudah jadi bubur ayeuna nasi geus jadi bubur kari weh ngaracik buburna sang payu dijual deui hartina kajadian nu geus mah geus weh antep ayeuna mah geura urang menta hampura kanu jadi salaki urang pasrahkeun eta Dewi Sinta ka salakina kalain urang jalin mimitran urang bageakeun di negara urang menta hampura keun anu geus mah urang disebutna kitu upami akang teh isin pikeun menta hampura sawios rai we anu angkat hapsikra purna dewa goblok ai tu geuning si apa sikrat purna dewa jahat ai tu geuning
gila-gila ya ingkang kagila-gila ciciduk itu kang goblok sia Matahan kalan didatangkeun ka dieu teh aing meta bolongan nder ka mapetahan ka aing kunyuk ka mana lain kedua ngebelaan nder ka kana aing sumolono rek dikamanakeun aing salaku raja gagah salaku raja kawasa hah kata raja di mana aku atuh nepi ka kitu sia otak teh nepi ka pengecut pecundang jahat hah tersangka tadinya peot hulunya ge gede goblok sia awak gede sarua jeung adi aing sikuma gunawan mipiksana jadi pembelok sarua sia ge geuning boga ati pikir goreng ka aing kang sanes boga ati pikir tapi kaganeng sia saluhur ge tak moal ngahuran babatok sia goblok itu geuning si akang eta nepi ka kasar tersangka goblok sia aing ngajedog di naon ieu bulan ieu kursi naon kursi kerajaan ngan aing raja hah aing kawasa moal aya anu bakal bisa ngahukum ka aing sabab hukum meunang aing hah sia salaku Arya bawahan aing lain kadua momotan tapi pancen aing tepikeun ku sia goblok depan tes kasar kitu salaku raja ganeng sia aing teh nanya teh sanggup atau henteu hah pertahan ka aing sajarkeun ku aing sia lamun sia teh meunang irit ka itu ku aing bakal ditek-tek beung sia disapatkeun ku pedang ku aing paksa sorry si goblok sorry sia kurang ajar bro sok sok beda geus kuda-kuda naon lu ngarepot tuh rek ngijen ka kaula ngajak safari rek adu jajaten jeung kaula sok ngajak pusing gede geus dewasa eukeur aing goblok kalanceur nyebut aing da bonga kalakuanna kitu petas ya hah goblok sok sia sok teu nyaho aing sia barudak sera hah anak buah bapak sia mah teh kiga aing sok rek ngigal kumaha ge teu belum dikenangan ku aing sok dibeli sia aing rajanya oh emang hak asih kuring salaku manusia rek diukur ku tuntung sapatu anjeun dumeh raja peda kawasa hah coplokeun tahta kerajaan coplokeun dulur jeung badaya urang sok ijen jeung aing dina mangsa baheula keur tatapa dina gokarna dina mangsa hudang murak deuwegan murak liwet anjeun nepi ka samutut dumeh liwet bea ku akang ku kaula ayeuna sia baheula parebut liwet ayeuna sok urang parebut aturan jeung aing perbutin undang-undang goblok camplak bongan sia diunghap atuh diantep teuing boga rasa kawasa kieu ge kaula teh geus disumpah topat di jiwa raga pikeun nusa jeung bangsa salah jeung bener panggil goblok ngomong pikeun nusa jeung bangsa kalakah rek ngalawan lanceuk da bongan na lanceuk anu jadi bibit rujitna cocok rukangna anjeunna atuh bibit rujit naon aing pikir ku sia da sabuka wah si goblok nyebut sia ka aing diuk sia ojo dume sampean yeuh dengekeun make otak dingin sia wawelak make pikiran bersih dina mangsa baheula aing kurang kumaha ngajen ka anjeun da sabuka salaku lanceuk pribadi raja salaku pamimpin kaula
Aing mah heuk teh teuing sia boga pamajikan 80 leuwih sugan kaula nampik sugan kaula geungeureuh asa ridoeun awewena bari jeung lengo mah moal Pek sepuas. pek baheula anjeun keur guguru ka Prabu Subali Nah, mangsa harita ngelmu nepi ka maneh kapengpeongan ku Dewi Tara nepi ka kapengpeongan ku Dewi Tara teh nepi ka ngadu dombakeun Prabu Subali jeung Prabu Sugriwa nepi ka maot guru anjeun doraka si goblok dicomponan ku aing teh ulah ka Dewi Tara da geus boga salaki nepi ka init ka sawarga kaula boga pamajikan Dewi Kisweni anjeun boga Dewi Tari binungna si Indraji kurang kumaha aing bela ka sia dina mangsa ayeuna naon aing teh sarewae teh naon mu ngadenge kawijakan sia mu ngadenge kahayang sia anu eta kahayang sia teh mak meuk kana kepentingan negara jeung bangsa teu cara memeker jadi si apluk-aplukan kaula kampung keur hayang jadi aprak-aprakan kaula padesaan bari jeung kampanye aku pilih aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ana geus jadi sia mukmak jadi bangsat goblok sia ai dibuka aing bangsat gabongan sia sok ngukur ka kuju nyaah ka masyarakat ongkoh ngucurkeun bansos kahanap corona keur meningkat bansos dikucurkeun ti puseur kahanap tapi tungtungna mah dihanapna dihakan we ku konco-konco sia teu meunang ka hakna Tenepi kahanapna mah kula. nah sia jadi pamimpin teh hayang nyugemakeun rahayat atawa sia teh hayang ngabeun diri sorangan tenyo negara aing tenyo daerah aing Panglebur Gangsa matak aing sare oge kabijakan geus dilakukeun rahayatna tingtrim adem ayem eueuh anu kultus itu ieu eueuh anu demo matak aing sare teh kaji mun ngadeng kabijakan kaduana da eueuh dipakeun atuh aing teh pikir manusia beda jeung sato seperti anjing budug di jarian paehna samat bilatungan tapi manusia saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewa urang teh moal megar cara orai moal hayo hirup keneh meungpeung eta raga jiwa aya dina raga aya hak pikeun manusia pikeun husnul khotimah pikeun alus katungtungnakeun ayeuna anjeun kekebeteukeun rek merwasa kaula saha-saha anu ngaganggu ka kaula saha-saha anu ngaganggu ka diri jelema aya hak pikeun jelema bela diri moal sabaka pisan akan dirina lintang di dirina ayeuna kaula kudu tarung jeung anu ngaran Rahwana ayeuna kudu karung jeung anu ngaran Raja Nagara Alengka pek teh teuing lamun teh ieu kasalahan mau malulu aya di raja disebutna pahlawan kusuma bangsa disebutna oge pikeun ngabela nagara jeung bangsa moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satunyang beas aing sok ngalawan sia goblok sia Makana trat dina sejarah ulana tuh sok pusik sia kuda-kuda sia nah rayi teh kalaka ambakan ka akang gitu ongko ngajak pas ya apaan si di kakang teh kerbang rayi rayi kalau kajuh dasarna akan teh kerbaluang mikiran negara jeung bangsa akan teh eueuh batur pikeun ngobrol rayi kudu kumaha
Geus eueuh piki simuteunana hareudang eueuh piki pasieunana teueung asa eueuh pibatureun ngobrol pikeun hirupna rai. Rumasa akang teh ambek rumasa akang teh salah rai. Kahayang kekeh dina galeuh kahayang ngocan laksana gambarkeun kacinta akang rai ka Dewi Sinta asa bakal leuwih ti Batara Rama. Ai Batara Rama mah nu bogana pagilinggih si unggal poe ai akang mah ukur dina lamunan jeung implengan can pernah digabruk di kieuna beuki gede kapanasaran jeung kacinta akang rai. Lamun anjeun pikeun ngabela nagara jeung bangsa syukur eta anu dipalar ku akang. Tapi tuh tingali karaton belah kulon diduruk teh lain ku akang tapi ku monyet bodas wangsa ku hakis kena. Pikir aku maneh rai kalakanang tanggelut ka akang. Akangnya manusia keun aku salah. Manusia tungkul tempat keluputan tangga tempat kelepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin terkepake isuk. Bukituna wayahna hampuraeun akang dina kasalahan akang. Akang rumasa kana dosa perdosaan boga rasa eueuh nu manggeuingkeun ka akang da dasarna akang raja kawasa da batur oge seber kasima meureun ku akang raji. Kadar akang tadi ambekan hampura rai. Arya Kumbakarna asa leuleuy hatena barang amidanget kasauran rahwana. Margi dina emutanana di zaman tikduk dugi ka ayeuna rasa muka paling anti menta hampura. Kiwari asa ngajleger dina cepilna nyata rahwana menta dihampura. Itu kayanana Gusti nu agung hampura akang keun atuh maneh mah ngabelaan akang mah hek teh teuing. Tapi ieu nagara teh ruksakna ku monyet-monyet walat urang dirurujit dilelemah ku wanara ku bangsa monyet pikir ku maneh rai. Ayeuna lamun ai nepi ka ijen jeung akang maha bakalna batur nyaritana. Atuh meureun katuruk katutuh keur mah akang kaayaan kieu katamah urang teh bakal jadi korban hiji-hijieun wae. Pikir Kumbakarna ku kitu teh mah. Hayo kumaha meureun omongan tatangga moal teu viral meureun aing teh. Mata jadi sabiwir hiji. Komo pihak katilu maraseup pisan jelema anu nempokeun adi jeung lanceuk pasian. Katilu bakal keprok atuh. Heeh. Moal teu FYP wing. Nya. Moal teu nyerang kana meureun Kumbakarna jeung rahwana teh keur mabok. Parebut warisan pasea di karaton. Hayo we aing teh disirikan atawa di bisi dikerem di WC. Aduh asa kana. Yogi uluh
paingan kaang seueur opor gajah Aja. opor muning opor sapi bakakak ayam kampung gurame kabehanana oge di Kang Apang bener asin jeung sajabana balado entok oge kabeh komplit kari urang balake cerakan urang wap lingkung urang pada urang bareng dahar rai akang jeung anjeun akang hayang nyacapkeun ka sono Urang balake serakan heula ka ieu. waduh bagja iya nu penting mah keun tong belaan akang primorong dahar heula ieu sae mangga ditampi kelayan kabingahan Kang iya wayahna ieu keun atuh aya pangmagampil kaula rek nitah sikum bayaksa aya kitu nyaeta pikeun mawa pasukan sajumlah pikeun batur perang kaula nyatana ka Gunung Suela iya sok siapkeun ngan ku akang ditunggu nyatana di pawon urang tuang leueut jeung akang ieu sae mangga ngan omat we Kang kaula indit ka itu sakali keur nagara jeung bangsa teu nanaon kalayan kaula rek mawa si Gunawan urang olos sangkan balik deui teu kudu mun bisa mah paehan ulah kitu burung palung bodogeloge eta teh adi urang salah mah urang saling benerkeun ngaran-ngaran nur jeung baraya jauh silih tepungan anggang silih teang gering saling ubaran pae saling rasanan poekeun saling saanan mangga eta mah kumaha rai wae permios Kang sakali deui aya ge hampura leuwih ti heula belum di pangperangan Kang kabeh jadi agojo teu maehan di paehan bisi gorengna ayi paeh di pangperangan bisi ayi ngababatang di pangperangan ai kitu mah geus aya ridho hampura tinu jadi lanceuk meurang belas kaula ka alam kalanggengan teh rai tuah Sedih. ulah nyarita kitu rai ieu mah sedia payung belum hujan we nya mudah-mudahan marayi sing hasil sing salamet dah permios Kang bra ugai raya lu mundur wiwit di melayang rana nya ugai raya lu mundur melayang rana wadak wantos dasa muka dasa 10 muka beungeut ka dia lamun hasil di kojoran duar lagi ku aing bodoh amat kalau diteuing sapisa